Jeung di antara tanda-tanda kakawasaanana geus diciptakeun keur aranjeun pasangan hirup di antara aranjeun, rasa asih di antara aranjeun, sangkan aranjeun hirup aya dina katingtriman. Sorak-sorak bewara, sorak dong tangara, tangara jeung bewara, paheut hiji subaya. Nu pasing jatuh rami ayeuna dugi kawanci, nu paheut geuyeuk kadeujeun ayeuna parantos rawuh. Yu papak yu bageakeun bagea wilujeng sumping calon raja desa dinten nu bilik istena. Sapun wahapunten manawi tatamu saha rumaos wa leleda sakedap antosan heula wa mundut kasalira sejak ngembarkeun bewara kasakumna bala area sapun ulah ngebarkeun musumping tuh atra ngalet ngalabring dergending geraramekeun bralmiang gerapapakeun bur payung gerabukakeun bur payung gerabukakeun bur payung gerabukakeun.
Kesmiang mapagdu gandang lempang narusuhan bangun tayang karingrang diudag-udag kalangkang diudag-udag kalangkang haturan wilujeng suping sumawon sing raos langgang. Artis Makalangan bila bayarnya nggak bisa asul alah Ece di mana Ece teh sok ngalagus ya Alhamdulillah si Ece merantau sumping Makalangan. Ece sasalaman ulah ka itu Ece kapanganten borong doa pang tedal doa kurang sadaya nabung lah singa catankan keluarga sakinah mawadah warahmah neme bisa di istrenan eta teh sasalaman susuganan jeung susuganan gitu tah atuh mudah-mudahan aya rezeki milikna ti urang sadayana. Meh teh belum tingkana waktos urang kalutan wae ya. Pamungkas acara dengan mangrupi upacara mapak calon panganten pamungkas. Kembang tawis pangbagera ngalati kawaning Alhamdulillah upacara mapak pengantin parantos dilaksanakan. Urang lajengkeun kana acara mangrupi gunting pita tanda kehormatan di
sebul hajat atau nepi ti panganten istri ka panganten pamanten. Urang kawitan wae tina acara pangalungan bunga. Bismillahirrahmanirrahim. Dijaring maksud tentu dicacap maksud nyata diuring meninggalih diserangan lah mana ngalengkah yang nakniat utama nyumponan kudrat ilahi hidung penting membimbingan reuk hidup menumpukan megabodas semua halangan kembali sangadet netra nyimbai pengeras jadi caang ciri-ciri mandiri jadi tanda biasa putangakan tengah halangan ayeuna kalayan widi ti pihak istri lestari tegak sampur sumangga cepeng buntingna bager cek adi anu kasep pupujaning ati neng resta pasihkeun guntingna bager ka cek adi kalayan kretekeun dina manah cek adi sakadapan di aya nu madona dokumentasikeun cepeng heula guntingna kretekeun dina hate cek adi kalayan nyebat bismillahirrahmanirrahim sok bager gunting pitana. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang lajengkeun kana pangalungan bunga. Jadi ceruk, jadi bukti, jadi buah kenyataan. Tetapi kuning kali ditampak ku sameah manah nuturan mangga sakarakat tresna. Mawar endah anu linggar malati suci anu manis. Dikalungkeun ku panutan wakil teh panutan saestu. Diparengan ku angan ratu putih bulan. Kiamah lain mangsana. Semoga ning resta kalungkeun bunga kalayan nyebat bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Runtuhan acara kunaon